Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Dinda Aisudari di kelas 12C Farmasi. Abdi bade macakeun dongeng anu judulna Entog Emas. Kacaritakeun aya saurang patani anu kacida malaratna. Hirup babarengan jeung entog. Manehna ngadehes ka Gusti Allah, "Duh Gusti, mun paparin abdi beunghar, meureun daharna naon oge bisa." Isukna doana dikabulkeun ku Gusti Allah nu Maha Pengasih. Entog anu manehna boga ngaluarkeun endog emas. Saatos eta unggal dinten entogna ngaluarkeun hiji endog emas, manehna teh jadi beunghar. Hiji poe manehna ngarasa capek mun kudu mawaan endog ti kandang entog. Manehna sasadiaan bedog keur ngabeleh entog ngarah emasna kalaluar kabeh. Jadi manehna teu kudu capek mawaan endog emas ti kandang entog. Ngan ari geus dibeleh entog eta teh teu kaciri emas-emasna acan. Malahan entog eta teh paeh. Manehna jadi miskin deui sabab teu bisa ngabebenah hartana. Pesan anu terkandung dina dongeng Entog Emas nyaeta ngejarkeun urang sangkan ulah jadi jelema nu sarakah. Kitu wae anu tiasa ku abdi dicaritakeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.